dua mangkomo paling enak bojo dua perasaan jadi raja buka hiji seksi kadua dino kacida alaku duanya daripada jadi dosa loba jajan sakare lupa ganti awewe di mana-mana kesiangan ku pangakitna artinya dongeng bilang berlalu nuna rombong atau cina yang hidup daripada loba jajan panyakitan langsung saya dirapalan artinya dongeng cina berlalu nuna rombong atau cina yang hidup daripada loba jajan langsung saya dirapalan. Asik ayah si boyo dua badai tiru badai opat mana yang ngagen bojo dua perasaan eta jadi raja muka hiji seksi kadua dino kacida alaku dua neler daripada jadi dosa loba jajan sakare buka ganti awewe di mana-mana kesiangan ku pangakitna agingan gonggong eta bila berlalu nunga rombong antep cina deui daripada loba jajan panyakitan langgung saya dirapalan agingan gonggong eta bila berlalu nunga rombong antep cina deui daripada loba jajan panyakitan langgung saya dirapalan muncul tempat kendaraan antara Bandung Sumedang kurang bakal ngaliwatan jalan umat kaliwat kamu mikir kawir mapai diungkran mata kuis nejona tugas kita jagat pangeran bahwa hujan cimata di dia pisah korban yang tak pengesan damai tiga-tiga ngambak lara bangsa rangkaian berjalan irahan alek bukan di dia pisan bahela kornea tatandang nyotela ribuan jiwa cerita gesan saksina ada Master Ale amble mungkin tempat kendaraan antara Bandung Sumedang kurang bakal ngaliwatan jalan umat hariwan kawuhupun kapekana mikir gawir mapai diungkran mata kuis enjona meluas di dalam
Mas. Kalau begini caranya aku mau mundur dari ikatan cinta. Apa? Dibunuh. Atuh da apa judulna uing euy. Aduh. Lalajo. Justru eta jadi untuk ayeuna-ayeuna teh katinggalin berita nih. Buka TV bawa di imahnya. Iya, anu de casting kumaha urusanna. Cek urang ge ya. Jadinya edek bener casting. Lamun edek sok di ieu Edek lah mau, casting iya, heula. non. Casting heula. Miss Andin urang. Oh, engka bengetan tuh jadi. Kan jadi memang si Andin teh kan nanti dek mundurkeun diri cenah. Tina Capek nih. capek. Ikatan cinta dibully wae. Dibully wae gara-gara nanti. Jadi nanti antusias adek ngayakeun casting. Nah, iya dek masuk cenah sok casting heula kumaha. Masuk karakter tuh. Aya di Jadi antagonis. antagonis mah dapat. Da ieu mah memang kenyataan lagi memang antagonis. Ingatnya banget ya, garang gitu. Tuk cek manehna. Kesangki. Jadi kumaha casting mah jadi wae. Tuh ieu mah teu kudu dibawaan nu kieu. Nya Challenge naon? Teh Ayu. Ai Teh Ayu teh hayang ngabikin channel YouTube kan misalkan si Kang Rusdi kan gaduh. Terus De Ariel kan punya oge. Terus studiona oge punya. Kan studio aku Abi kan. Oh, jadi nu studio ini pegang aku Teh Ayu. Palingan teh hayang jiga batu atuh. Tadina lamun gaduh, tadina urang collab gitu nya. Collab mah kieu ye. Kalau benar. Jadi saya diperebutkan Anjir, sama saya. kalian berdua. Saya. Oh my god. Oh, saya. Gaya. Kayak acan-acan gitu. Aduh, tapi itu bakal rame nya kana. Judulnya? Judulnya mah Ikatan Cinta we. Ikatan cinta versi Sunda. Nanti Iya mah antusias pisan ka eta si Andin. maaf ya. Jadi kalau setiap Andin kemana-mana memang harus naon iya mengikuti lah mana-mana kudu di share mun kemana-mana manggung show di mana-mana. Jadi ya jangan lupa ya di follow Instagram aku. Kan Instagram Tapi kan followersnya geus banyak atuh IG-na. Andini Andim, ayah Andim ring. ini ngarang gitu. Tapi kan Kita geus Kang banyak. Uci ya. IG-na mah geus banyak pan. Alhamdulillah. Geus wah dapat endorse na gitu mana-mana nya. Alhamdulillah. Kang Uci lainnya aktivitas naon hari-hari? Aktivitas mah nya ngabikin konten. Konten saminya. Ya di keur lah. Keur goreng duh. Kumaha carana tuh iya tuh. Corona. Bere iya tuh bere nanti Job. lain job. Panik ke job mah alhamdulillah aya. Maksudnya bere iya tuh pengarahan masukan ke naon ke. Kan Kang Ucing mah udah masuk film. Film masuk. Terus ngevlog masuk. Nyanyi puguh ning gitunya. Artis gitu kan. Siapa yang nggak kenal Kang Jadi Ucil kieu maksudnya cari apa keknya challenge kek naon kek gitu. Challenge makan kek naon. yuk orang jalan yuk. Ayo ngajak collab yuk. Naon kontennya naon. Iya jalan. Ya challenge naon. Ya teman rahasia Oh, pribadi. rahasia. Jadi Teh Ayu marriage challenge seperti apa, saya ngasih seperti apa, berikut Kintan Oge seperti apa gitu. Ke bawah lah. Sok. Oh, Ya, dia rek challenge gitu. naon. Hayu satu juai. Hayu, Ya, soalnya orang angkat oge. Bari eta baring ke offroad orang ngeplog. Ah, hayu. Off-road. Kita cewek we. Kita mau off-road. Enggak tahu. Ira ta, iya juga nu. Ira. Kapaleun. Tanggal seberapa? Boga teu motorna. Teu. Banyak lompat weh. Ayo make si AA. Adi dinya boga motor. Si AA apa? Monya hiji kuduaan. Empat kan si AA. Oh, iya. Saha? Harus di. Apaan belum dipake? Oh, ada kayaknya nih. Oh, lamun obat mah disewah hiji atuh. Tanggal seberapa ieu dari bocoran? Kira-kira. Kira-kira ya beres minggu inilah insyaallah. Berarti masuk bulan depan ya? Ya. Maretnya. Berarti Maret. Trail Angel. Trail Angel Maretnya. Maret. Rencana ke mana? Kayu kan ka Gunung Puntang deket. Gunung Puntang, tanyakan langit. Tanyakan langit. Penasaran, tapi memang pernahnya Teh Ayu nya kan Pernah. seberapa kali? 2 kali bari labu. 2 kali bayar labu tenang udah memang seperti gitu ilahar. Kalau nggak labu bukan offroad namanya. Ai Kinten seberapa kali? 1 kali. Cenah minang cenah off-roadna. Enggak. Oh, tapi kan ka anu gabrut. Off-roadna lain di ieu. Di mana? Lain di leuweung. Di mana? Kadinya gini ya, tileuweung teh aya. Aya belokan kadinya. Maaf ya muka bina. Gel. Ya, orang iyalah dek gawe heula nya. Kamu sih ka mana deui? Apa dek gawe itu, Gas? Atuh. Engke lah pokoknya mah mudah-mudahan sing sarehat ke ka dieu. Nya, Sama kitu
tebalik. Orang kagawe. Pangmayarkeun bakso 15 ribuan. Edan.